Naon ari paribasa teh? Paribasa teh nyaeta babandingan anu jadi perlambang lakuning hirup. Ngawangun hiji omongan, runtuyan kecap, anu geus puguh entep seureunna, geus puguh surupanana, sarta geus tangtu pok-pokanana. Paribasa oge teu bisa dirubah ungkaranana. Upama urang hayang nyaho, nah eta teh paribasa atawa lain, bisa dicocokeun jeung opat keterangan ieu. Anu kahiji, paribasa sifatna ngabandingkeun, ngumpamakeun, jeung mapandekeun. Anu kadua, paribasa teh nyaeta omongan anu hartina lain sajalantrahna. Anu katilu, paribasa teh kalimah anu syarat teleb kana hate nu dibawa nyaritaana. Anu kaopat, paribasa teh teu bisa dirobah, dikurangan, dileuwihan, atawa dilemeskeun kekecapana sabab geus mangrupa basa pakeman. Tah sakitu paribasa anu kusim kuring kapihartos nya. Upami aya nu langkung uninga mangga ditulis di kolom komentar. Hatur nuhun, sampurasun.